الأرض خليفة قالوا تذروا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين صدق الله العظيم. Pet, udang Pet, udang, sahur gedungnya. Haji ya? Haji, Oh, tanggung mbak, kedengar sahur hari ini lagi. bisa tuh. Udang dan sahur Pet. Ya, makan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu di karer, nu di kulon, nu di kidul, nu di wetan. Sahur, sahur. Anu hees udangkeun, anu udang heeskeun. Nganten nih, Pak. Bodi. Herodia, Wangcina, sahur. Teh Fatima, Wangcina, sahur. Neng Aisyah, wayahna, sahur. Penghilap, Kapa RT, wayahna, sahur. Pak, Kata Pak. tanggana, gedeng. Kata tanggana, sahur. Kurang ngejeng ngejo ini. Baru udah kurang ngejeng ngejo lah. Itu. Ayo Mas. Tanah Pet. Pak, itu penting takbiran banyak. Oh, mana itu? Ada yang mau belikan, ya gitu, baju. Kan kemarin sih belikin Pet, kok apa? Lah, tahu mau baju download nih, Mbak. Enggak, tak baju no, yang penting mah baju Pet. Ada yang main baju gambaran udah bagus. Ya kok apa ditulisan ininya lah, yang gambaran itu. Idih, anu anyar lah. Atuh Pet, sebenarnya mah lebaran mah kudu baju bagus doang, yang penting orang puasana full, tarawehna full, lebarannya jadi, di rumah saja mama. Pak, cing mana yang baju nipin, juta bagus. Bangus lah, kumaha isuk Pet. Itu. Ya kok apa di jieunkeun ge naon tah lah. Tiba lebaran, tiba ya lebaran. Baju baru alhamdulillah. Nggak punya nggak apa-apa. Beb, naon? Aing 5 tahun, Beb. Aku untuk beli baju kene bayu. Jadi sayang salin. Hayang lah. Atuh kumari tuh duit boga aja. Nges lebaran mah kieu bae lah, yang penting lebaran orang. Ki bae. Yang penting bisa lebaran oke. Isin men, Beb, ki bae mah. Ajen lah toko beli baju ge. Lebaran ieu mah. Yang penting orang calageran teh kabehan. Amin. Matu jakore mau ke lockdown. Lockdownnya. Oh toh mau teu bisa kebeli baju anyar. Oh, teh harga teu meunang nya. Tah, senyaho kan. Molah. Oke. Pip. Naon? Dulu berita tuh. Urang berita. Tuh di Banten mah geus menang bantuan tuh di pemerintah. Berita tuh bantuan naon? Eta nu 600 teh ya. Urang ngeuncan meunangnya. Bantuan sih. Bansos. Oh, eta emang can meunang di ka dieu. Atuh can meunang lah. Kira aku. Geus lah man. Mantu. Belum mikiran nu kos itu. iya. Bansos atuh urang mah. Bansos datang atuh urang mah terima. Oke. Yang penting urang mah calageran be oke. Oke. Oke, bener meureun. Benar. Bos. Ya. Bib, Oh, cageran. terus Hari beteng urang lapan mah. Kumaha ieu? atuh sabar be sih mang. Karena ge urang keur lockdown, jangan ngamen ge urang kosio keur lockdown. Oh, iya. Urang hicing di imah bae. Ku pemerintah kan ulah ke mana, kita hicing di imah. Di rumah. Oh, di rumah saja oke. Oke. Kema orang kayak milik orang milik kaos lah. Beli baju gitu. Benar oke? Oke. Hmm.
Bah, saya itu bang, kalau mau lonjongan gitu, numpang lah. Samburkan. Woi, siap kunaon yuk? Aing terus jalan-jalan di Eropa, ke batur aing dibere Orson. Mabok sih ya. Anu mabuk har, aing dibere Orson, minum biaya aing fotok aing ngegecilak. Astagfirullahaladzim. Kunaon sih ieu lempang lod-lodan sih yuk? Minum Orson aing di Eropa, di batur aing. Wah, sia mabok sih nya. Aing mabuk naon har? Mabuk mah bah, mabuk. Si aing mabuk henteu aing minum Orson di Eropa, batur Sia aing. mun teu mabok ya sabaraha? 7. Wah, bener sih mabok. Sini ke mana yuk? Salat subuh aing har. Dan salat subuh Sholat subuh sabaraha rakaat gitu? 4. Wah, bener sih mah mabok. Ronald, batur mah berlomba-lomba bulan puasa mah ibadah. Sia mah motoran awak sorangan mabok-mabokan. Woi, Euy, sini kemana yuk? salat subuh saya tuh kadang gitu yang tadi ngomong salat subuh. Wah, woi, Ronald, aing mah ngabejaan kasih ya. Sholat subuh mah kurang kudu boga pikiran sehat, akal sehat. Guna kos kieu sia. Kadua bae ge sia pajar 7. Tuh sih ngomongnya gitu tuh. Sholat subuh 4 rakaat. Umah sih untuk dihalok sadarna kos kieu. Ayolah, tangan balik malah. Kan ngejo encan yuk. Geus lah, urang hejo. Geus sia ulah asup ka masjid sia nya. Sia kertas sadar yo. Awak sia keur kotor. Arnya nunar. Masyaallah, aya bae teh jelema nu kitu pet. Mana? Masjid. Sinak naon ke masjid? Sholat subuh aing mah. Salat subuh. Coba aing nanya kasih salat subuh sabaraha rakaat? 2 rakaat lah. 2 rakaat aing ganuk salat subuh tadi 4 rakaat hitung-hitungan aing kita balik ku si Bahar. Apalagi si salat subuh 2 rakaat. Mabok sia nya. Sia tanu mabok, semut dia bocah piringan. Bulan di mana bulan? Bintang mencari bulan. Bulanku, bulanku. Woi, saya tak Bib. Ini Ronald mah. Wih, si Ronald. Wih, usah Ronald. Ya, unang sia ya. Wih, Eropa. Mantas naon sia? Ini bere hadiah ku batur aing ke Orson. Beri sia. Marjan. Sirup mah sirup. Ipan sih kurang sih lempang kita amat. Elo banget. Iya aing berbatin nginum Orson di Eropa. Bib, Wih, kan bisa kieu nya. Bib, ieu mah mabok Bib. Bib. Saya mabok meureun. Iya yang man. Mulai ngebersih kos Inang yuk. eta. Saya mabok nasi sih bener. Wih, ieu Aing go nginum Orson di Eropa beak setengah tuh. Bohong sih mah. Bib, Dulu. mabok Bib. Tuh, mata nage berem. Terus Untuk koneng. mabok tai. Aing mabok tai mah meureun. Geus gado aing geus karorodeng meureun. Buku ya tengah karoreng di jelinya. Oh, Bener saya mabok tainya. wah mabok tai ya budak. Sia meureun nu mabok. Aing mabok henteu. Nyawa si Bahar meureun. Aing tadi nuk salat subuh aing kita balik ku si Bahar. Abis sia keur mabok, menyemenang sholat mabok. Ulah, nah. Padahal mah aing salat ujian 4 rakaat. Sholat Tangan eta. rakaat. Salat subuh. Ih, Subuh mah 2 rakaat. Di mana sholat subuh 4 rakaat? Saya masih aing mabok. Sia mah saruana jeung jelema tadi. woi, Nanya ke sia mah si mana emang Di sebenarnya mana sih? gitu? Aing si Gimana? Eropa ku batur aing dibere Orson i oleh-oleh di Eropa si ayam. Bung aing mah. bunga. Bisi kos sia kos itu kayak Edan. Edan bego deh. Sarua edana. Cemen sia awak we babalokot pecinta. Sia mah antok kabeh jelema beblokot nu bagi kos itu. Nu bagi aing mah. Lah aing ngalir ngomong jeung siapa? Sia tanu lieur. Pugu sia mabok. Bok tai.